deh sumohon laras wa seperti teu sapira teh basa teh sumohon tapi maknana ageun ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero kumaha teteh wa bulan pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di negara teh eta teh hartina geus kalengitan jati diri eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh gini jati geus kasilih ku junti ai kurungna kurung titiran ya wa ai kurung manuk titiran eusina teh incuing uncuy ka eta geus teu seimbang Pak Haji kaayaan dunya geus teu saimbang hartina geus dengdek geus teu balan deui ayeuna mah geus teu balan deui ayeuna mah ujang laras wa kurupi-rupi ka nyawa jelema geus murah tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang sumohon tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong ulah najan begeng ge ulah digotong ya cu ka eta wa ho wa mah rek pacuane ka barudak tah kumaha wa neneun kadeudeuh nu kanyaah nitip ka asih kamar urang kali nu rek neruskeun dina seni dina seni regenerasi tenang empek korehan gerak korehan ilmu nasing nepi ka pangi moanya moal lebar uampek papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang si ujang eta dawam tos sepuh wa mah geus sakieu kakolotanana awak wa mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik sumohon pindah kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa ai 50 kaluhur mah tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai wa geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana kumaha wa wah ngagupai dah kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacul dog-dog tinggal igal ulah dugi kacul dog-dog tinggal igal laras nya cu sumohon wa ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras wa ku beungar-beungarna basa Sunda teh kitu tah ha laras malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeunah ngeunah cawerang kadena cawerang ka kupingna teh wa model Cikaraca ngang batu laun-laun jadi legok apaan teh hese ese model putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi eta model kebo meuli pakan kebo mulih pakandangannya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka nah hese atuh ceuk bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit nihilo pit back to back si teh teh cu oh eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh mun ceuk basa Arab beureunan makanna ala makana cek basa Cina mah ceuk basa agama mah innalillahi wa inna ilaihi jiu tuh geuning cek basa Cina mah laras wa nya ujang sumohon
Numawi dinasan sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali dina wanda nu anyar dek kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cuk da eta mah absolut dogmatis mutlak hudan mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta tong borok kitu geuningan ayeunangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cuk tah geuning eta urang Perancis kadarieu neangan ilmu urang Australia eta teh neangan ilmu merukan teh heeh ngan maranehna mah jara di duit juta-juta nya cuk jang Quran oh tak kitu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deui nya ujang ai deuleu itu uluh urang Majalengka aya urang Majalengka eta tapi urang Sumedang bapak Ade Barkah aya Ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka. Mudah-mudahan sing jadi bupati. Amin. Titip ka urang Majalengka nya tah Bapak Haji Yunus. Laras. Amin. Aduh ya. Ulan. Bapak Haji Ade Firdaus. Nuhun ucu. Ujang kulan cing naon sono ieu ka Pak Haji Sidi kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan laras atuh geuningan itu Pak Haji Uruk mana aya aya nuhun ujang nuhun ucu